Duh. Panen euy. Sa? Naker naon? Dik, aing keur nempohan lele pugu yo. Lele. Lele nah sia teh. Nah kitu. Berdesan. Nah kitu, aya kitu. Nah kitu aya kitu kumaha? Kaya lelean ieu. Ya aya lah tuh 2 balong. Gede ognya. Gade ngan aing teh keur butuh duit rek. Butuh duit. Heeh. Awewe nu butuhan lele. Anu butuhan lele. Kela sahanya aing teh. Bar teu ge asa nu nawarkeun ka aing teh sahanya kela. Oh, si Oding. Si Oding. Heeh. Emang osok si Oding? Oh, sok si Oding. Sebayalah aing mah da itu butuh duit aing mari. 2 balong bae diborongkeun gope lah. Lah, membungkeun kumaha we sorangan. Nah, ket. Komisi ka aingna mana? Heuh, ku sia jualna 600 atuh ame meunang. Kagok aing mah 2 balong wan ieu nah saha nu teu daekeun 2 balong 600. Kalau 51 dek kenapa ku aing komisi dengan 100 aing nu nawarkeun na. 650 jualna ku sia. Tah, mungkin itu rada leuheung aing oke. Heuh, Jig, susulan si Oding tuh, Jig. Dagona tuh. 2 balong gitu. Karena gede deui we. Lumayan aing 150 ge bisnis kecil-kecilan we ieu mah ya. Aduh, nomor rosot tuh. Ding. Teu nyangka aing ka sia ding. Nah teh nyangko naon goblok? Anjing teu nyangka sia. Senormal teh ding. Ya normal goblok. Anjing salila ieu teh aing. Aduh. Ding parku jeung ayam-ayam ting mah tuh ding sia mah. Da jeung hayam naon ai sia. Aduh, sia meni kos awewe. Awewe loba di tuh ding. Beuna naon sia jual mawa awewe. Heuh eta sia tadi morosokeun sana. Aduh, geus aungkeun ayam mereka kituna. Ai sia anak kumaha lamun reuneuk ke anak naran tuh. Morosot tuh, pan ieu na logor. Sama parah anjing ih. Parah Aing. Aing bisnis yo. Bisnis naon? Bisnis lele ding. Kapan bare teh maneh? Nanyakeun ka aing. Heeh, loba eta. Aya 2 balong ding, coba gerde lelena. Bener sia. Bener aing mah ding. Beuna mah tuh. Di Ayo. mana? Di dieu bra. Ya bra. Tah. Iya, Oding. Tah, Si Oding. si Oding di dieu. Di sini sal. Oh di sini sal ieu tah balong tah 2 tah. Hiji 2 tuh. Heeh, Ding bisa erek mah gede pisan ya. 2 balong. Aduh, nah sia. Nu si Isal. Lu si Isal. Dapat guyai rayaan ieu gede. Lah, najis aing si eta masuk tara puguh. Mau adi mah asli gede dan geus nempoi mah lelena. Bener. Bener aing mending mal gagal. Masih kalah tinggal renang cungur. Erek moal 2 balong. Hayang sabaraha? Bae lah 650 diborongkeun tah 2 balong. 2 balong. Heeh. Geus ku aing ayeuna dibeli setengah genep. Masih jadi setengah genep cungur. 650.000 nah jadi setengah genep. Heuh, sok ayeuna ku aing di duitan setengah genep. Yang kesuargaan. Ngawurgaan kumaha? Harap teuing eta mah erek-erek moal-moal aing mah da teu maksa ieu. Tadi nage da nyalse aing mah. Duit da aya ieu teh. Kan lah itu da heueuh ieu teh mah jeung panen ding. Segar de teuing. Ai tadi cek si burik cenah keur butuheun duit. Oh, butuh duit teh mana aing saha butuh duit burik. Macam sia ngomong ka aing lin. Anto ding da sia mah duit lagi loba ketang. Sok sono puguna hayang sabaraha? Sia. Geus bae lah 600 sok. Kira-kira sia mah 600. Geus sabaraha tuh? Geus 500 ku aing di duitan. 500. Seburik bere atuh. Bere kumana? Cih, sia mah naha. Nga 500 nih si burik udah dibere ku aing. Ya heueuh. Pancan kadempo-dempo acan laukna ge na kumaha? Geus bae lah ding. 450 we bersih ka aingna tah si burik bere. Heuh geus atuh bae lah. Heeh sok 450. Sia 2 balong nawarkan yang wae dibikeun gope. Sok tah. Iris. Ai aing. Di si Oding mana mari. Oh, deukeun ding. Nah. Besoknya ding. Naon? Hong, kiamun geus dibangkat laukna. Pan ayeuna macan kadeuleu laukna ge. Bangkat heula. Tinggal mental we kasih Odingnya. Da geus deal-dealan ieu heuh nya. Nuhun pisan ding. Urang tuluy aya perlu heula euy. Nya. Heeh, Sok we arawe kabeh tah. 2 balong. heeh. Ayo nya. Ayo Ayo dak. dik, di si Odingnya. Oh, Balik cungur ka aingkeun ke. heeh tempoan heula tuh lelena tuh. Aya ding aing apal da nempuh kamari ge. Loba sading gak bakal deh. Geus ayeuna mah uang ngetes heula. Pangokeun jejer tuh di luhur. Tapi aing dibere bener. Benar jung bawa. Awas mu teu dibere. Heuh gampang atuh sia. Ding, senang lotre ieu mah euy. Ai lauk baradag ieu mah. Coba 2 balong deh. Setik deui ieu mah pikayaeun teh euy. Geus deukeut ieu mendekati. Jadi, ya Bang tes. Yap. Nah ieu mah meuni up.
ting celebuk acan bro. Kapan lele badag, di ngarang lele badag mah pasti dihandak pun lele leutik teh. Di laluhur. Gitu. Heueuh sok rek sia. Iya, aing pomo kamari ge lobana mah ieu. Sia keur naraona ding. Pengusapan. Sia pas nu aret dan nguseup da ulaukan. Laukan naon? Heuh, ulaukan ulelean ku aing si bangkat kamari dijual. Sia nguseup naon? Aduh. Nu bener bang? Atau aing katipu? Katipu naon ket? Katipu ku saha sia? Jing. Ku aing geus diborong bang ieu 2 balong ka si Isang. Ngaborong naon sia kasih Isa? Lele ieu 2 balong. Nah lele saha kunyuk lele manu aing geus dijual ku aing geus ade Kipli. Jih. Atuh si Faisal nipu ka aing. Nah kumaha sia burik? Ah, nyotoy na aing si Isa sok komisi lain ka aing. Komisi naon komisi? Panalena ge eueuh. Nya nagis teuing aing kumaha geus sangkeun raragoan di dieu. Neang sia aja bakal ditumbung aing komisi lah. Nah ajis aing ek neangan si Faisal. Tuh minta komisi ka wadoyok da geus dijual cenah lelena ge. Nah, aja si Odin ka dieu kan jadi sagi panitia. Sia kos nu aredan bebel. Meuli lele kosong. Si Faisal nu edan mah lain aing. Ding komisi lain ka aing ding. Sia ayo we komisi. Lah, Pan nah, lelena ge eueuh. Kumaha? terus ka aing mau komisinya. Sia ning ek Ding, eueuh kaya ding ge. kan main gua sabge bayar lah ding. Ah, eueuh. Sia. 20.000 bae ding. Saruana sia jeung si Isal goblok ek nipu aing. Nyebutkeun Nah, lele alus lele garde lele mana pan eueuh geus dibawa cenah. Padi bisa. Ding komisi aing mah Ah, lah. iya 20 ding jeung jajan aing mah. Ah, cuma minta ke bapak sia tuh ke ditu. Cungur. Si Faisal di geblok di kalaka. Alhamdulillah pagawan anggeus geus bareres itu tinggal dahar anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ding. Yo, aing kakara apal sih ading. Naon? Dahar. Da aya nu bener aya nu salah eta teh. Terus kumaha? Yo, nu benerna ku aing contohan geura. Jadi kieu ding, urang bieu nempo tutorial teh. Bismillah heula ding. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tuluy weh di kieu-kieu ya ding. Tah. Sing nepikeun ka kerucut, cenah lamun geus kerucut dicoelkeun kana sambal. Karek weh bukakeun sungutna. Lopkeun. Kitu ding. Aya tutorialna pengen nongkenan. Terus kumaha? Kieu ya. Aduh, sia teu ngarti-ngarti bismillah heula nya. Terus weh sanguna emplek-emplek kitu tah. Jieun kerucut tuh sing mencos kieu. Coelkeun kana sambal, calangap. Nikmatna ge beda ding. Pokona nama. Ngeunah. Sambal naon ieu? Mantap dia. Enak ieu mah. Keur lapar pisan aing. Nikmat. Di anjing kal dibeakeun sama aing. Keur mah lapar goblok. Sal, nah carita maneh mah asa satengahna Sal. Pernah? Heeh. Aku mah. Aing pernah ngadenge sia mah katutuluyana eta. Mah tutuluyana. Yo, aya nu ek daharnya. Heeh, aya nu ek dahar. Si sanguna teh direbut. Terus Dibeakeun eta ku nu gelo. direbutna kudu gelo. Direbutna ku nu gelo. Terus? Tah, si jalma gelo eta teh kuno ek dahar, kuno boga sanguna. Dijejak ieu ya tah. Anjing, tah kitu. Nah sia naon? Sia nu gelona goblok. Keur mah lapar aing. Kumaha Kali sia? ku sia cumur.